ayeuna henteu da hawatos bisi kaanginan jeung sagala rupa cek simkuring kitu. Sahanamina bisi sok alus cenah anak ajengan mah atuh alus. Bapana Komar, indungna Imas, ngaran budakna Marimas. Asli. Orang dieu mah yang serikeun ajengan wae. Keapanan di urang mah kitu. Cek abdi ge dina 2-3 tahun kapungkur orang Sunda mah da memang geus kitu, geus kitu. Bapana Ipan indungna Cici anakna Panci. Da geus kitu. Bapana Abbas indungna Kokom anakna Wasko. Bapana Andi indungna Emi ngaran budakna pasti Aceh. Sabab singkatan Andi cinta Emi. Korban eta budak dibere ngaranna pikamuda. Itu bapana Komar, ibu istri simkuring ngaranna Imas. Jadi bapana Komar indungna Imas ngaran budakna Maimas. Ku gelo cenah ajengan eta ngaranna budak Marimas, untung teu Marimas rasa buah we. Heureuh ya teh eta mah supaya ece jeung akang teu nundutan we. Lain ngaran budak simkuring mah alus ece rada gagah jeung gaya meunang indungna jeung bapana. Nomor kahiji menang indungna dibere aranan Muhammad Dai. Diaranan Dai sabab bapana mubalig atau pendai. Jadi cek indungna dina pada harita papa disimkuring mah di rumah teh disebut papa. Atukeun bae mah. Ieu orang dieu mah sensitif. Papa ae. Tamang kuring disebut papa kumaha gila. Cing atukeun dangu. Kendengikeun heula cek jadi poho deui. Cek saha atuh ieu teh sabenerna? Cek bojo simkuring piraku cek bojo batur, cek bojo simkuring papa budak teh tuh orang aranan Muhammad Dai we gitu. Nah make jeung daranan Muhammad Dai kan papa pendai jadi murang kalina orang namian dai. Ini lucu ibu. Jadi cocok eta mah tapi ibu ulah nurutan abdi. Dari ibu tukang ke kebon aranan anak sampel. Da alus si ustad mah bapana pendai, anakna ngaranna dai. Alus eta mah adi ece mah ulah sakaba-kaba. Dar ece nya boga warung, jualan obat-obat, boga budak awewe aranan Paramek budak. Nya naonna? Boga budak lalaki aranan Prokol misalnya. Nah naonna? Budakna leutik, petot, kontreksi. Jangkung badag OBH. Ari kuring mah bener ngepas kabeneran we ieu mah indungna rada pinter cerdas geulis matak dikawin oge. Jadi cocok kanan budakna dai siloka jeung korena tina pagawean anu jadi bapak. Ece mah ulah saturut-turutna sakira-kira teu pantes mah kade ieu bisi balik ngaji. Pokona mah hayang jiga si ustad sarua jeung bapana lucu model kitu. Bapak naon pagawean ngojek aranan budak step misalna. Ulah mawa parah ulah. Aranan budak mucikal aranan spakbor. Anu kadua aranan knalpot. Tinggal manggil teh spare part ka dieu. Cilaka. Jadi ngaranna Muhammad Dai. Tuluy diaranna teh papanjangna teh Subhan Nadir. Subhan eta meunang bapana diaranan Subhan teh simkuring mah lamun